sadayana. Sehingga urang tiasa pangrangai dina ieu kasempatan. Kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetep dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan mugi ka urang sadayana salaku umatna. Tepangkeun wastapun dina alina, dina ieu acara simkuring ngangem pancen janten panumbu catur. Teu hilap dina ieu acara ngadugikeun hasil analisis karbon. Ieu acara teh kasangtuhana nyaeta hoyong menangkeun atawa ngimutan urang sadayana pikeun karya sastra tulisan penulis anu kawentar sangkan urang tiasa ngagaduhan semangat atawa motivasi kanggo ngadamel karya sastra, contohna teh carpon. Parantos calik ngari ulung sareng urang sadayana dina ieu acara nyaeta Lisna Listiani anu dibabarkeun di Garut Kaping 10 Maret 2003. Anjeunna bade ngadugikeun carpon anu judulna Kang Sabri Leungiteun Kalangkang karya Mamat Sasmita. Dina ieu acara pangjejer dihaturan kanggo medarkeun hasil analisisna. Haturan ka Lisna Listiani kanggo ngadugikeun pedaranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka moderator anu parantos ngasihan waktos ka sumabdi kangge ngadugikeun analisis carpon. Kang Sabri Leungiteun Kalangkang. Dina carpon ieu ngacaritakeun ngeunaan Kang Sabri teh kaleungitan kalangkang nalika numpak motor. Sanes Kang Sabri hungkul anu kaleungitan kalangkangna, tapi motorna oge teu aya kalangkangan. Tapi Kang Sabri teu ngawartosan ka istrina sareng ka murangkalihna. Bada magrib, Kang Sabri teh indit ka imbahna pamantri hayang dipariksa bisi aya anu aneh dina awakna. Padahal pas dipariksa teh henteu kudu naon. Dalami kitu, Kang Sabri dipasien vitamin ku pamantri langsung babayar bari amitan. Kang Sabri teu terus mulang tapi mengkol heula ka masjid rek salat Isya. Isuk-isuk saat salat subuh, Kang Sabri ngahaja ngadaguan panempoe hayang geura jentre ningali kalangkang. Kang Sabri mulu kanu lega bari tetep ulah-ilik ningalian kalangkang. Anu akhirna mah alhamdulillah Kang Sabri teh aya oge jeung katingali. Anu salajengna unsur istrikna. Jejerna nyaeta kahirupan masyarakat sapopoe. Nu kadua palaku Kang Sabri, istrina, budakna, babaturan Kang Sabri, panumpang ojek jeung mamajar kasih. Anu katilu latar tempatna keur narik ojek di masjid di imah Kang Sabri di imah pamantri. Latar waktuna ti isuk-isuk nepi ka isuk-isuk deui. Galurna nyaeta maju, sabab dina carpon ieu pangaran bisa nunjukkeun bagian pengenalan secara jelas. Anu kalimana amanat. Ulah buru-buru khawatir dina nying harepan masalah saacan manggihan naon masalah anu sabenerna. Dicikapkeun sakieu ti simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Lisna Listiani anu parantos kersa ngadugikeun carpon sareng analisisna. Tah sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya cacariosan anu kirang berenah. Semoga diayakeun acara ieu tiasa nambihan minat kanggo urang sadayana ngadamel karya sastra. Simkuring salaku panumbu catur, haturkeun nuhun ka sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung tipayun puji sinara syukur hayu rasa sami pencet jeung kehadiran Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadayana nyaeta nikmat kesehatan, nikmat iman, oge nikmat Islam. Sinarang kasempatan ieu sehingga urang tiasa patepang lalai dina ieu tempat. Shalawat sinarang salam
mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana anu salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Teu hilap ngahaturkeun nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos karasa hadir dina ieu acara ngadugikeun hasil analisis Carpon. Tepangkeun wasta Purwista Listiani dina ieu acara simkuring kapancenan janten panunggu catur supados teu nyangkolong kana waktos payu urang buka ieu acara ku bacaan basmalah sasalana. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu acara teh kasang tukangna nyaeta hayang ngenalkeun atawa ngeputar urang sadayana kana karya sastra tulisan penulis anu kawentar. Anu salajengna pangjejer dihaturan kanggo medalkeun anu parantos ditangtoskeun. Hatur nuhun ka moderator anu parantos pasahan waktos kasimkuring kanggo medalkeun hasil analisis Carpon sareng sinopsisna. Carpon anu kusimkuring bade dibacakeun sinopsisna nyaeta Carpon Kameungeun Ati karya Nina Rahayu Nadia. Di hiji sakola aya dua remaja nyaeta Yadi jeung Nita. Dina hiji waktu Yadi teh ngomong ka Nita, yen manehna rek ulin ka imah Nita. Tapi ku Nita ditolak bari teu mere budi ka Yadi. Baeud henteu seuring henteu, da tawe ngan jigana Yadi teh ngarti yen Nita serius embung diajakan. Tuluy wae manehna ngaleos. Sabenerna karunya ka Yadi teh remen pisan ngajak nanjak itu atuh kumaha dan Nita teh teu bogoh sanajan cek sasaha ge Yadi teh ngan hate teu bisa diajak padami. Mun Yadi ngajak teh anu kabayang Nita mangan Anggita Surya wae. Ieu mun Anggita Surya anu ngajakan mah sigana teh langsung dinyakeun harita keneh. Anggita Surya teh nyaeta penulis anu kacida dipikaresepna ku Nita. Komo ayeuna mah cenah Anggita Surya teh rek medalkeun novel anyarna nu judulna Kasmaran. Sakapeung sok ngahayal yen eta tokoh anu aya dina carita teh nyaeta Nita pisan. Nita teh lain kan saukur jadi penggemarna tapi aya nu leuwih eta. Hiji poe waktu Nita keur maca majalah di perpustakaan Torojo Yadi diuk digigeunana tuluy weh ngobrol jeung Nita ngabahas Carpon karangan Anggita Surya anu kacida dipikaresepna ku Nita. Tuluy tungtungna mah Yadi teh jol ngabahas manehna nu rek datang ka imah Nita. Puguh Nita teh ngarasa keheul ngadenge omongan Yadi. Tapi tidinya Yadi heulaan nyarita yen manehna ngarti kana sikap Nita nu ti tadi jempe wae jeung teu nembalan patarosan Yadi. Gancang carita Yadi nyamperkeun Nita tuluy mikeun buku karya Anggita Surya ka Nita. Puguh atuh Nita teh atoheun pisan. Nu leuwih ieu Nita bunga nyaeta Yadi ngajak Nita nonton launching novel Kasmaran. Puguh wae atuh Nita teh teu bisa nolak. Di tempat acara Nita diuk panghareupna mimiti mah jeung Yadi ngan cenah manehna kaluar rek aya perlu. Atuh Nita teh beuki atok we da manehna hayang jongjon patih jeung Anggita. Teu lila tuluy Anggita dipanggil pikeun naik kana panggung. Tapi tidinya Nita ngarasa kaget yen anu naik kana panggung teh Yadi. Unsur intrinsikna tina Carpon eta nyaeta jejerna kameungeun ati, palakuna Yadi jeung Nita, watekna Yadi sabar jeung bageun. Nita watekna nyaeta tukang hayal jeung gampang nganilai batur. Galur maju sabab dina eta Carpon caritana ngaguluyur bae jeung teu nilik deui kana kajadian di awal. Latarna nyaeta di sakola perpustakaan tempat acara launching novel. Puseur sewangana nyaeta jalma katilu. Amanatna yen urang teh kudu ngahargaan batur. Jeung ulah gampang nganilai batur. Hatur, hapunten bil haya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka panjejer Ina Alina anu hartos madugikeun pedaranna. Sakitu wae anu didugikeun ku Ina Alina, mugia Carpon anu didugikeun nembe nimbulkeun alurang
Waalaikumsalam